Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak Kepala Sekolah SMP Salapan Cimahi. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak Sunarwi Ibu Guru SMP Salapan Cimahi. Sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika. Puji sinareng syukur mangga urang hatikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana anu urang pasti pasihan kesempatan sareng kesehatan sarta biasa kumpul dina ieu tempat. Salawat sinareng salam tehirap oge urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kana para keluargana, para sahabatna, para tabi'in atba tabi'at insyaallah kaaruran salat umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu sumkuring bade ngadugikeun pidato anu temana pentingna ngajaga kasehatan. Urang teh wajib ngajaga kasehatan sarta kebersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalakukeun hirup sadinten nganggo cara anu sehat. Misalnya anu kukur, muka haus anu rutin, jeung sajabana. Contoh anu sanesna nyaeta urang teh kedah dicen puntak di tempatna. Teu kenging ka mana wae. Teras lamun ngider teh ulah di mana wae. Batuk atawa bersin teh kudu nutupan bahang. Ambe teh ngolakkeun penyakit ka batuk. Urang teh kedah minum mandi, bersihan lingkungan, jeung sagala kotor anu bisa nyebabkeun penyakit di diri urang. Lamun urang yang menjadi tanggung jawab menjaga kualitas, urang teh kedah masihan di urang di segala kotor bahaya. Bade eta kotor jasmani atawa kotor rohani. Mun bade kotor jasmani, urang teh kedah dina ibad, dina mandi, bersihan lingkungan, jeung bersihan sagala kotor nu bisa menyebabkeun penyakit ka diri urang. Terus kumaha mun bade bersihan kotor rohani, kedah kotor rohani mah cenah sok hese dibersihanna. Nyaeta urang teh kedah ningkatkeun keimanan jeung katakwaan sarta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pada dina teh sehat lain saur menjaga kebersihan lingkungan. Tapi urang oge kedah ngagerakeun jasmani urang sabab teh anu bakal ngajaga diri urang. Contohna misalnya urang rajin olahraga. Kumagi kitu, mangga hayu urang ngajaga kesehatan diri sabab kesehatan teh mahal. Sakitu wae pidato siapkeun kebersihan. Hatur nuhun kana pangaraosna pirang langkung beda hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi